Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Sapinatun Najah paslin takdiruhu qara'tu bipaslin. Qara'tu maca kuring bipaslin kana pasal. Auqatu sholati ari pirang-pirang waktu sholat khamsun eta aya 5. Aduh ya punten curat-caret waktu dulu belajar. Awal waktu zuhri ari mimitina waktu lohor. Zawalu syamsi eta mimiti lingsirna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu lohor masiru dilisai eta di mana-mana jadi kalangkangna hiji perkara mislahu eta saumpamana itu se ghairu dzilil istiwai lain kalangkang anu manceran. Jadi mimitina waktu lohor teh di mana-mana matahari teh geus lingsir, hartina geus lingsir teh geus tengah-tengah teh rada turun saeutik teu pas tengah-tengah gitu. Lain kalangkang anu manceran, maksudna nu pas lureun sira urang. Lamun akhirna waktu lohor di mana-mana urang nangtungkeun tongkat, tah terus kalangkangna teh panjangna teh sarua jeung tongkat eta beak waktu lohor. Lamun masih keneh panjang tongkat berarti masih keneh waktu lohor, asup waktu lohor. Lamun geus sarua panjangna jeung tongkat berarti geus beak waktu lohor. Kalangkangna teh wa walu waktil asri jeung ari mimitina waktu asar idza soro eta di mana-mana jadi naon dilukuli syai'in kalangkangna saban-saban perkara mislahu eta saumpamana ieu se wazada jeung leuwih qalilan anu saeutik. Tah mimitina waktu asar mah di mana-mana urang nangtungkeun tongkat atawa nangtungkeun pulpen. Tak kalangkangna teh sarua jeung panjangna pulpen tapi leuwih saeutik henteu eta waktu asar geus asup. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu asar gurubu samsi eta surupna panon poe. Wa awalu waktu maghribi jeung ari mimitina waktu maghrib gurubu samsi eta surupna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu maghrib gurubu syapakil ahmari eta surupna mega beureum. Wa walu waktil isai jeung ari mimitina waktu isa gurubu syapakil ahmari eta di mana-mana surup mega beureum. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu isa tulu il fajri sodiki eta di mana-mana bijil fajar sodik. Fajar anu bener, mimiti fajar. Wa walu waktu subhi jeung ari mimitina waktu subuh tulu il fajri sodiki eta di mana-mana bijil fajar sodik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu subuh tulu isamsi eta bijilna panon poe. Al aspaku ari pirang-pirang mega salah satu neta aya 3 ahmarun kaijaya mega beureum wasparun jeung kaduana mega koneng wa abiyadun jeung katiluna mega bodas. Al ahmaru ari mega beureum magrubun eta waktu maghrib. Maghribun eta waktu maghrib. Wal asparu jeung ari mega koneng wal abiyadu jeung mega bodas isaun eta waktu isa. Wayun dabu jeung disunatkeun naon tahirus sholatul isai ngahirkeun salat isa ila ayagiba nepikeun ka leungit naon asyapakul asparu mega koneng wal abiyadu jeung mega bodas. Paslan takdiruhu raayatu paslan ningali kuring kana ieu pasal tarumu haram naon as-sholatu sholat alati anu sholat laesa anu tetep ditulat laesa anu teu aya laha kana itu sholat naon sababun sabab mutaqaddimun anu miheulani sabab wala muqarinun jeung teu ngabarengan ieu sabab. Jadi teu meunang sholat di mana-mana eueuh sabab dina 5 waktu cenah tah di mana wae bi khamsati awqatin dina 5 pirang-pirang waktu tuh ingdatul isamsi kahiji dina nalika bijil panon poe hatta tartapi'a sehingga ngangkatkeun ieu panon poe kodru rumhin sakira satumbak. Jadi tas subuh ta isuk-isuk meureun nalika bijil panon poe teh teu meunang salat haram. Wa indal istiwali jeung kaduana dina nalika istiwa. Dina waktu istiwa teh dina nalika panon poe pas tengah-tengah di luhureun urang. Lamun urang cicing hareupeun hanapeun panon poe teh kalangkang urang teh eueuh gitu. Pigoiri yaumil jum'ati dina salian salat Jumat. Dina salian poe Jumat. Poe Jumat mah meunang. Hatta tazula sehingga lingsir itu panon poe. Wa indal ispirori jeung dina nalika remyang-remyang. Hatta tagriba sehingga surup panon poe nyaeta keur matahari
keur aya mega koneng sok aya mega koneng sore-sore sememeh maghrib teu meunang salat. Wa ba'da sholati subhi jeung dina sabadana salat subuh hatta tatli'a sehingga bijil naon asyamsu panon poe. Wa ba'da sholatil asri jeung dina sabadana salat asar hatta tagriba sehingga surup panon poe. Teu meunang salat lamun eueuh sabab. Tapi mun aya sabab naon seperti nyolatkeun mayit atau salat samagaha atawa salat istihoroh meunang. Lamun salat eueuh sabab teu meunang kitu. Faslun wallahu a'lam bishawab.